Kebenaran harita teh pesen bubur ayam Kang Asep teh, pesenan anak geus namrak dina meja. Bubur ayam khas Cianjur anu toppingna teh make pejit hayam dicampur ku keuretan bawang daun make bumbu koneng. Kerupukna warna-warni dicampur jeung emping. Terus di luhurna aya seuir hayam, kulub enog sabelah, goreng bawang jeung kacang. Estu seungitna matak nineung pikeun urang Cianjur anu keur aya di pangumbaraan mah matak inget ka lembur puguh ge. Sok komo dina kaayaan beuteung keur lapar mah ngajadikeun teu sabar pikeun geuwat ngahuapkeun. Kitu deui Kang Asep, katampo ponyo pisan harita teh ngadahar bubur ayam anu masih keneh ngebul. Nya kawan tukang Asep teh keur dina kaayaan capek jeung geus lapar we deui meureun.